Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui sareng Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Kumaha wargi daramang sadayana. Mugia sadayana sing dipaparin kasehatan lahir sinareng batin. Dina danget ieu pribados bade mangdongengkeun anu jejer cariosna teh nyaeta Jongrang Kalapitung. Ieu teh karya ti pangaresana Bapak Budi Rahayu Tamsyah. Kumaha atuh cenah lalakonna wilujeng ngadangkeun. Kocap kacarita zaman baheula bahulaning baheula. Cenah di sabudeureun jatiluhur teh masih keneh mangrupa leuweung geledegan. Rembat ku kakayon cara neom jeung geueuman. Lolobana teh di dinya nyaeta tangkal jati galede jeung jarangkung. Tangkalna ge sagede-gede beuteung muni. Atuh can jadi bendungan cara ayeuna, malah can aya lemur-lemur acan. Leuweung sanget pikasieun anu mata. Tara aya jalma anu luntalanto kadinya dina kapaksana ge teu weleh sanuk-sanuk anu ngageugeuh di dinya. Ari anu ngageugeuh di eta leuweung atut gunung-gunung di sabudeureunna. Hiji lelembut titisan siluman zaman Sang Kuryang. Ngaranna nyaeta Jongrang Kalapitung. Eta awakna jangkung badag tanding gunung. Kulitna hideung lestreng tanding areng. Atuh bulu kumisna sagede-gede tambang inju. Buukna gimbal ngawig-wig ngararewig. Kakara eta buuk bisa oyag lamun katebak ku angin puting baliu. Estu pikagilaeun jeung pikasieun pisan. Mun manehna ngomong, sorana handaruan tanding gugur. Hese atuh ngabedakeunana, na manehna keur leuleuy atawa keur amek. Dina hiji mangsa, harita Jongrang Kalapitung teh aya kahayang, nyaeta manehna teh hayang nguseup di walungan Cita. Lantaran manehanana teh hayang ngadahar beuleum lauk. Tapi manehna teu bogaeun ari parabot nama. Sanggeus manehna ngahuleng sakedapat, kok ngomong, waduh eueuh deui carana. Aing kudu minta tulung ka urang lembur ieu. Harita Jongrang Kalapitung cengkat, tuluy manehna leumpang ngajugjug ka hiji lemur di sisi walungan Cita. Nyaeta nu katelah lemur Cisarua. Leumpangna bari raga grigi, henteu nolih kana tincakeun sama sakali. Atuh temahna sato hewan pangeusi eta leuweung nalumpatan sieun katincak ku buta titisan siluman. Barang nepi ka birit lembur, tuluy manehna hohoak ngageroan urang dinya. Woi urang lembut, padarieuh. Sorana handaruan kamadhapapat ngadenge panggero Jongrang Kalapitung. Teu sirikna sapangeusi lemur atuh tamplok nyalampeurkeun. Brek dariuk sarila ngariungan Sang Jongrang Kalapitung. Kokolot lemur ngomong, ajan pikir saeun naon juragan teh ngembalkeun abdi sadayana di dieu. Da lain naon atuh juragan teh, mangga abdi sadayana parandosa yogi. Aisyalah kadada kadu gawe ku abdi sadayana.
Wade, ade caritaan. Tapi ulah nyebut juragan, boy. Dawing malain menak. Ulah nyebut bapak, deui. Da lain pejabat. Wing mah hayangan disebut AA, oi. Cek jongrang kalapitung, bari manehna teh sirikna gumasep, bari murintil kumisna nu sagede catang kalapa. Mangga, naon atuh kapalaya teh, ieu teh nun. Mangga, geura balakakeun gaji si Mabdi sadayana. Cek kokolot lemur anger. Leuleuy turadaria nakar beraba atuh manehna nyaritakeun ka hayangna hayang nguseup di walungan Citarum. Wajrila ate ngendeng dahar belum lauk. Bangganing lauk Citarum gurinyi hut. Ceuk jongrang kalapit matak cenah manehanana teh rek menta tulung ka sakabeh urang lemur hayang dipanggieunkeun useup anu gede. Pamenta jongrang kalapitung harita disanggupan sabab lamun henteu disanggupan atuh sieun jongrang kalapitung teh ambek tuluy ngamuk. Sabalikna lamun kahayangna ditedunan eta siluman teh sok alus pamulang tarimana. Geus kitu mah urang lemur teh barali tuluy babadamian jeung baturna babagi tugas pikeun nohonan kahayang si AA. Sabalikna lamun kahayang ditedunan eta siluman teh sok alus pamulang tarimana. Geus kitu mah urang lemur teh tuluy barali tuluy manehna babadamian jeung baturna babagi tugas pikeun nohonan kahayang si AA. Kacaturkeun dina wanci isukna terbae digarawe tuluy luyu jeung pancena masing-masing. Harita kokolot lemur macuh ci matakeun nu gararau anu kapapancenan nyieun useup nyieunna tina urut jangkar kapal cai aya anu ngaragaji sangkan elukna jadi hiji aya oge anu nakol anu ngihkir anu ngahamplas kabeh digarawe sangkan useup teh tereh-tereh. Anu kapapancenan nyieun jejeun atuh nyieunna tina awi gombong saleunyeun neangan awi gombong nu geus kolot lantas jeung paranjang bukuna nu warna oge henteu sagawaya tapi nurutkeun tatali paranti nu wara awi tuluy dibawa ka lemur terus dipigawe kulobaan dipapas jeung dihamplas di hade-hade. Terus anu kapapancenan nyieun tali useup harita dijieunna tina lulu tuluy digintir jadi tambang dadung anu sakitu gede saperti paragi nyangcang muning panjangna teh atuh ratusan depa anu digulungkeun teh harita gulunganana teu bina wae sagede gulungan kasu. Urang lemur teh digarawe kaitung lila aya kana 10 poena gancangna carita eta jejer teh geus jadi terus bae digarotong ka birit lemur. Harita useup nu rek dibikeun ka jongrang kalapitung teh atuh useupna digotong make jajampanaan kitu deui jeung tali useupna ari jejerna dipanggul ku opatan. Salian ti eta aya deui jalma anu keur mamanggul hulu muni sing horeng eta teh dek dipake eupan ari srog ka birit lemur kasampa anu ngarengkeun useup teh keur sare harita kerekna ge meuni nyegrek
tangka gagauran. Jonggrang Galapitung harita sarena luhureun batu cadas anu lempar tur nyusun. Saperti bangku jeung kursi di sisi Citarum. Tapi ka ayeuna eta tempat sarena teh masih keneh aya anu ku orang dinya mah sok disebut batu kursi. Alah ceuk sakaol mah eta batu teh tempat babadamian para siluman. Malah fungsi dipake oge ku sangkuriang basa ngayakeun babadamian jeung siluman silemin nu rek ngabendung walungan Citarum. Harita maksudna mah hoyong nohonan pamaredih dayang sumi teh siluman silemin datang ti manda mendi ngabadamikeun pagawean nyieun talaga. Balik deui nyaritakeun Jonggrang Kalapit. Harita urang lembur anu nenjo Jonggrang Kalapitung keur sare bari nyegrek gagauran saurang oge nu wani ngahudangkeun caricing we caricing bae di dinya ngadagoan hudangna Jonggrang Kalapitung. Malah aya oge nu nepi ka nyaung-nyaung sagala dijaga pilih genti ngajaga bisi anu sare teh huda. Ari rek ditinggalkeun kabeh oge ngarasa risih. Sieun Jonggrang Kalapitung ngamek mangsa hudang eueuh sasaha. Mangkaning geus katotol Jonggrang Kalapitung teh hiji makhluk nu babari ambek. Atuh lamun Jonggrang Kalapitung ambek mah lemur jeung pangeusina bisa dipurak-balik. Sanggeus sabulan ngadagoan kakara Jonggrang Kalapitung tuluy nyari tuluy manehna heuai bari nguliat sungutna calawak teu beda ti guha lalai jeung kapinis anu nyayang dina kumisna alibara katawuran. Meureun asa kagebahkeun ku Jonggrang Kalapitung anu harita heuai kunia manehna hudang bari gigisi. Manehna kaget nenjo loba jelema di sabudeurina. Oh ya naon ieu teh bade garumpul di dieu jelema. Pokna Jonggrang Kalapitung dumawi abdi sadayana dengan dosan aaguga. Iya, bade wasrahkeun pesanan teh apa geningan bulan. Cuk kokolot lemur harita bari rangku. Oh, bener nuhun euy. Alus pagawean maneh telot oge nu lain kapake gua ama. Ari upana aya oy. Cuk Jonggrang Kalapitung bari ngilikan useup jeung tali. Aya nun ieu pan hulu muning ulang. Ulang anggo upana supados. Tiasa kenging lauk nu nepi ka hoyong. Cuk kokolot lemur. Alus. Mabunga tidak ninyo pagawean marane gabe. Kun lamun engke geus beres musuh, gua diberi hadiah. Ada yang naon marane ni jelema. Cuk Jonggrang Kalapitung sedengkeun urang lemur nu ngadenge Jonggrang Kalapitung dek muruhan. Urang lemur mani rareang paheula-heula nyebutkeun kahayangna.
Engke gua adi dadunan kabeh oge. Ayeuna nama arek nguseup heula. Cuk jonggrang kalapitung bari manehna nyokot jeje. Eta jonggrang kalapitung nyokot gombong teh mani kawas kana nyere. Terus kalina ditalikeun kana tungtung jejer. Useupna can dipasangkeun ieu teh euy. Teu acan kulan, teu acan a. Dari disim abdi mah sareng nu lainna atuh teu sanggem kedah masangkeunana ge. Apan disim abdi mah nya sadayana teu nagingan sakieu-kieuna. Berat ku disim abdi mah a. Atuh saya nama kedah ku a we tapi ageng pangapunten ieu disim abdi. Tembal kokolot lemur harita bari dariana keur ngajawabna teh. Keun ulang basangkeun ku aa Harita useup anu sagede jangkar teh dicokot, tuluy dipasangkeun dina tungtung dadu. Ulu muning oge tuluy dicomot, dilelepkeun kana useup, lumbai dialungkeun ka walungan Citarum, lebah leuwih nu pangjerona. Talina di luhur nepi ka manteng. Ke lamun aa menang lauk gede, kumaneh pangmeuleumkeun ya we. Daek maneh. Mangga abdi sanggem mangga. Ke eta mah hadiahna ku aa mani mah beda deui heueuh. Ke ku aa dibere hadiah anu bakal ngabungahkeun maneh. Cuk jonggrang kalapitung harita kokolot mimiti nama manehanana teh bunga ngan lila ti lila. Manehna teh jadi bingung. Tayoh nama kudu manehna kapikirkeun laukna engke bakal sagede kumaha. Eupana wae ge apanan ku hulu muning. Paling leutik oge moal boa eta lauk teh bakal sagede parahu. Kumaha atuh meuleumna lauk sagede kitu? Harita kokolot lemur mah uleng mikiran carana meuleum lauk nu sagede parahu. Harita jonggrang kalapitung nguseupna bari dilalajoan ku sakabeh pangeusi lemur. Manehna nangtung nangajegang. Sukuna nu sabelah nincak gunung, ari nu sabelah deui napak kana tangkal bungur anu kacida gedena di sisi walungan. Panon jonggrang kalapitung antang netep kana cai walungan, ngarep-ngarep useupna disangut ku lauk. Harita taya nu nyorang-nyorang acan, salila sabulan manehna ngajaga kitu, nepi ka gunung nu ditincakna jadi bongkok sarta tangkal bungurna ampir paeh. Anu ku urang dinya mah disebutna teh sarang. Anu mata nepi ka ayeuna gunungna ge nelah bae gunung bongkok. Ari urut tangkal bungurna jadi pilemuran anu nelah lemur bungur sarang. Bawahan Desa Cisarua, Jatiluhur. Kacaturkeun poe ka-40. Harita useup jonggrang kalapitung teh oyag-oyagan. Aloh, aya nu nyangut euy. Cuk jonggrang kalapitung atoh kacida. Urang lemur anu lalajo oge milu atoh. Tuluy ngarogrog di sisi walungan. Arayang nyaho lauk anu nyangutna moal salah deui tangtu lauk badak. Ulah dareukeun deui geus. Bisi ka babuk lauk.
Ceuk kokolot lemur harita ka batur-baturna. Kancang bae atuh jonggrang kalapitung teh jejeurna dicentok satakara kebab. Kulantaran tarik teuing nyentokkeunana. Useup teh ngacleng jauh pisan ka tukangeunana ngaliwatan leuweung jati anu kaina galedeg. Aliwatan oge sababaraha pasir di sabudeureunana. Ari useupna teuing ragrag di mana. Dah henteu katingali lebah-lebahna. Dibetot bari dicentok-centok hese. Ari anu sanya nama. Eta useup teh ngait ka leuweung awi haur anu aya di lengkop dua pasir tukangeun eta tempat jonggrang kalapitung useup. Ku jonggrang kalapitung dibetot satakara tanaga nepi ka sakabeh haur nu di dinya kapangkas. Tapakna kabeh haur jadi papak lir anu beunang ngararata. Nu matak tapi ka ayeuna di dinya mah tara aya haur anu jangkung sosoranganan. Upama kabeneran aya oge sok peungas jadi papak jeung nu sejena. Tapi ka kiwari eta leuweung teh katelah ngaranna leuweung haur papak. Harita leuweung haur anu jangkungna papak. Jonggrang kalapitung penasaran. Lauk naon anu nyanggut teh? Barang kumanehna diilikan. Horeng simana horeng lauk jeler asup kana lebah ceuli hulu muni nu geus jadi tangkora. Wah, banggar waras ya ngaheureuykeun ka aing. Jonggrang kalapitung ambek-ambekan lantaran keuheul. Eta jeler teh dibalangkeun nyalagrag di lemur Cilele, Desa Cisarua, Kacamatan Jatiluhur. Tah, tempat ragragna jeler teh jadi empang anu nepi ka kiwari ku urang Cisarua disarebutna teh Kubang. Jonggrang kalapitung tuluy amek-amekan sorana handaruan ka madhab papat pating beledag lir gelap salese. Nyarekan lak-lak dasar kana jeler, nyarekan bebeakan kana jejeurna anu cenah jejer teh geus dilengkahan juri. Atuh sumutna henteu daek balem, kutuk gendeng diselang-selang ku hohoa. Ningali jonggrang kalapitung ambek-ambekan, urang lembur pabulisat dalumpatan henteu nolih kana nanaon deui. Terus mubus ka leuweung-leuweung neangan tempat anu jauh jeung buni sabab sieun kabareran kunu keur ambek. Sieun dipake meupeus keuyang ku jonggrang kalapit. Kulantaran teu meunang bae lauk gede, lila-lila jonggrang kalapitung teh lapat. Beuteungna kukurubukan, sorana teu beda ti sora tambur. Walah, aing lapar ya. Geus lila aing teu barengakan. Kamaanan yang ngakaneun? Ceuk jonggrang kalapitung. Jonggrang kalapitung harita gegeroan. Arepna rek menta tulung ka urang lembur. Weh, urang lembur gadar yeuy. Aing menta ngakaneun. Tapi geus eueuh saurang-urang acan. Lantaran urang lembur geus kalabur sarieun nenjo jonggrang kalapitung waktu tadi keur ambek-ambekan teh. Jonggrang kalapitung beuki ambek bae. Keur kitu manehna nenjo tangkal jengkol. Kabeneran deui. Buahna teh menimeuh peuy leubeut. Henteu talangke deui. Jengkol teh dipupuk tuluy diremus sacangeum sacatu.
Kabeh tangkal jengkol nu aya di dinya dipupuk tangkalna beak jeung pentil-pentilna. Kakara jonggrang kala pitung eureun saenggeus teu aya deui anu nyesa. Jonggrang kala pitung diuk dina batu korsi. Nah atuh barang rekii bat ngarasa nyeri. Horeng si mana horeng. Manehna teh benang jengkoleun. Manehna gulang guling bari gagauran nahan ka nyeri anu pohara. Menta tulung ka saha. Da di dinya ngan kari manehna bakating ku ambek tuluy bae ngucapkeun supata. Wei tangka jengkol atawara sia geus ngalantarankeun aing nyeri kieu. Ayeuna ku aing rek ditumpurkeun nepi ka iraha bae oge di daerah ieu tangkal jengkol moal bisa jadi. Tepi ka iraha bae oge di daerah ieu tangkal jengkol moal bisa jadi. Ceuk jonggrang kala pitung harita ceuk ujaring carita. Saenggeus kajadian kitu mah jonggrang kala pitung teh ngaleungi. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana nganepi ka ayeuna di wewengkon Cisarua teu kungsi aya tangkal jengkol nu bisa jadi lantaran disupata ku jonggrang kala pitung. Kitu cenah sasakalana. Hatur nuhun kanu parantos ngadangukeun dugikeun karengse. Sim abdi bade nyuhunkeun bantosanana kanu teu acan ngasubscribe nyuhunkeun di subscribe. Oge supados aya interaksinya nyuhunkeun di komen. Nah bade masukan, saran sareng sagala rupa. Janten kabingahan kanggo di sim abdi komentar kiwargi. Atuh pan kitu deui mugi wargi-wargi weninggali karasa nge-share ngabagikeun link ieu dongeng. Atur nuhun, hapunten tina sagala rupi kaluputan kalepatan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.